Maturan salaki mungkusan sayuran di cuaca musim hujan. Nah jadi caritana di aing mah barudak hujan bae laju ieu salaki sok karunya teh ngiderna sok bari huhujanan atuh kumaha nyadak jai teu kieu mapan bising teu jajan teh anak pamajikan kadalu kumaha cuaca nage ngerecek bae. Tah di dieu salaki aing mungkusan semangka atuh heudak jak kudu dipotongan kapan ieu semangka di dieu aing sepil harga tah ieu harga cabe dak nya sabesetan 5.000 ieu 3.000 nyadak sayuran tumiseun. Tah di dia aya harga supa dak ieu teh nyaho 2.000 teh nyaho 5.000 aing teh nyaho nya aya salak sagala tetek bengek ieu cabe beureum 5.000 atuh heudak tu tomat 5.000 kuari keur serba 5.000-an karena emang keur mahal ti pasarna. Tah lamun ieu mah 2.000 dak sayur asem atuh ieu sayur sop 1.500 3.002 aya nu karari mah dak mending banyak sok jarang naik teh hargana masih normal. Tah lamun jagong 5.000 2 biji di deuleu kudaraya nyadak ieu aing di dia ngaringkuk bae atuh nungguan salaki dak japan salaki aing nek ngider pan hujan bae di dieu tah menta kopi biasa ku aing dijieunkeun dak jakarunya bisi tiriseun. Berhubung ieu geus rada beurang hujana geus rada raat pelanggan geus pada datang tah di dieu salaki aing ge dak siap-siap masang gorobagna kana motor tah bisa di deuleu nya barudak atuh doang kieu pan kelilingna lamun kudu bari hujanan pan ripuh dak aya lain kana mobil mah makana ieu kudu nungguan rada raat bae.